Nicholas, Desa Bashmakovo, Wewengkon Kaluga, Rusia. Munara Belgareja tinggi. Munara lonceng diwangun kuti luthiers. Tingkat handap tungtung dina satengah jangkungna kolom. Hiji bel ngagantung dina tingkat luhur. Abdi nangtung di jero handapen menara lonceng. Henteu aya bukaan ka luhur dina siling bata. Henteu aya tangga oge. Yeu panto kalawang utama ka gareja. Kumaha carana naik munara lonceng? Nurutkeun aturan agama, eta diperlukeun pikeun girining bel sababaraha kali sapoe. Hehehe, anjeun kudu nanjak ngaliwatan liang yeu. Tapi liangna rusak dina kolong bata. Anjo ningali bata rusak sareng rusak. Aranjeuna henteu ngawang saperto. Eta henteu sapertos tangga anu dituju nalika pangwangunan. Bata dina tembok oge pegat. Aya braket beusi disetir kana tembok pikeun griping leunggeun. Kuring naek kana hate papiliun gareja. Kuring naik ngaliwatan liang rusak dina kolong bata. Siga nama ceruk yeu diketok dina tembok pikeun ngamangkeun tangga kai. Kadieu ka tempat yeu. Jelas, eta henteu dilakukeun nurutkeun rencana arsitek. Dihatep kuring asup ka tingkat kadua munara lonceng. Sesa-sesa tangga balok kai. Urang naik tangga. Naon ames dahsyat tina kai. Yeu kawas hal magelo ngalakukeun eta. Tulangan beusi yeu titens tembok munara bel. Sangka struktur na teu leu pastina tekanan arch. Balok kai teu tiasa disimpen dina tulangan beusi. Yeu sacara struktur lepat. Karya homemade dahsyat. Jeung teu kasampak nis di luar. Pikun ngirining bel. Hiji jalma naik ngaliwatan liang rusak dina kolong. Lajeng bae asup ka tingkat kedua. Sarta anjeunna naik leuwih luhur dina tangga kai gnarled. Kuring leumpang sapanjang lante kai anu goyah. Sarta anjeunna dipindahkeun sabu deurun struktur dahsyat yeu. Anu henteu aya dina rencana arsitek. Gimpina kai yeu dijeun engke ku pembina inep. Timbul patarosan. Nah arsitek henteu ngarancang tangga bata normal dugi ka lonceng. Aya cukup bata. Aya uge cukup rohangan pikeun tangga. Jawaban bakal sigana heran ka. Nalika munara lonceng diwangun, teu aya anu bade angkat sareng ngirining bel. Tapi lajeng sagalana robah.